Ari bolong kieu nah ieu ada nu lada-lada ieu. Ada naon ya? Hai ada rujak. Mahal. Tuh kan, aing buka duit nang 2000. Apun Gusti nasib teu kieu amat ieu. Kieu panai jadi pengangguran. Ieu. Mah. Ampun pengangguran. Duh, capek aing nganggur wae lah, aing cari kanan wae kumnya aing. Mana sempat aing teu setoran 2 bulan. Aduh, Boang. Kasi amat si kontan anak. ek naon sia nengan aing, Dok? Atuh rek ngajakan ulin lah, brother. Ih, ari sia kodok. Masa kecil kurang bahagia lain ngajak teh. Ulin we jeung ulin kari-kari sama ngajak aing mah usaha kedok. Atuh hayang lah ang aing geus mari gawe mah. Atuh kumaha di panjaman mah hese ang dengan pagaweana. Mun babari mah moal mantak nganggur aing kodok. Geus lah gawe-gawe wae sama dengan ulin ayo. Ulin supaya siapa di pikiran terudet. Ulin sia deh tadi tuh jeung kadal kebon. Rugiet aing lah. Insya mah. Aing ulin jeung sadeng di lembur ieu poang calang sih mah. Aduh Gusti, ya dagang ti isuk manikeun ulun meuli-meuli acan. Apa kalau ti teu barogan duitnya jeung jajan anak-anakna. Tadi budak leutik baru nyebrang lewatan. Jarajan mah hanteu sia madak. Nah, gini ka beneran. Bocil. Eta deui ek naon cenah ngegegero aing. Gadeng Mang. Ang cari ka mana sorangan bae lupakan teh. Mau ke mana-mana, Mang? Aku lupangan we. Sia budak-budak diajar tengah lagu sia. Ari sia kumaha aing be? Komen wae sia kos netizen. Ulah sok sentak sengor kan rada gede mah bocil. Gede di mana-mana gua sia, Mang. Ngalujak sia kiang. Pangmelikeun aing seblak buru. Yeuh, duitna. Beli seblak di mana, Mang? Atuh tukang seblak lah bocil, teu aku tukang martabak sia mah. Aing ge nyaho di tukang seblak. Aing teh nyaho tukang seblakna di mana? Ya sia mah, neangan lah, pan di lembur ieu jualan loba sia mah. Nangan ka mana, Mang sia mah? Neangan ka mana sia mah? Ka ditu neangan ka mana ke ikhtiar heulan sumuluk neangan ka mana we. Pokona mah kudu meunang sia teh seblak teu meunang awas sia da acak wae sempak sia. Itu mah. Berkali itu sia dah. Ya kan ngeunah itu mah. Cuman molor aing ke datang-datang seblak. Nah, baik. Aing hidup jadi pengangguran teh kieu yeuh. Icing di lembur wae. Jadi bahan omongan batur. Pajarkeun mah aing hirupna eueuh kadaek padahal mau pagaweana. Jadi pate aing ieu mah. Ulin baturna aing Jamal. Kolot saya beli seblak. Sama nita ka aing. Yang duitna mere 2000 deui. Munen kolot geus di teke ku aing sia mah. aing ulin jeung saha deui atuh ieu. Garabut amat. Neng, tungguan Neng. Arek ka mana Neng sorangan wae? Iya, rek jajan seblak. Oh, rek jajan seblak. Ka mana kitu jajanna? Pugu ge bingung rek beli seblak di mana? Teh nyaho nu dagangna. Oh, ari kitu mah tuh mendingan kurang di baturan lah sekalian dianter. Emang nyaho di tempatna di mana? Atuh nyaho lah Neng, teu aku henteu. Emang ada kantor kena. Atuh daek lah Neng, jangankan ke warung seblak, ke KUA ge gas mah. Idih non buah sia teh jelas. Ayo tuh ari-ari kantor kan mah. Ayo Neng dengan senang hati. Aing karasa amat dagang kieu. Jajan-jajan sia mah atuh dak. Jara-jara teh. Kajen tuntung ge. Yang penting balik modal we. Pan ieu aing ngawareng pake duit lain pake dengkul. Kodok. Temen laknat bener gebetan aing main pepet-pepet wae sia. Hah? Gebetan teu sadenge aing tah. Heueuh lah Dok, ieu teh gebetan aing sia teh kodok. Non gebetan. Perasaan karagi kenal deh. Nyo iya sia maang, meni ampun aing ieu di aku, itu di aku. Gandeng kodok lah. Kumaha aing we, aing mah ganteng ieu. Hah? Ganteng. Teu ngaca apa banget si gasang urut gitu. Bener Neng, beungeut aku sang urut. Nya awak nage siga macan tutul. Meni belang kitu. Neng, ku tega amat ka apo ang. Atuh lagian meni pohara ka dieu digombalan ka ditu digombalan.
Ya, honeng emang nagis pang makitu. Dihayang ka ditu hayang. Lah sarwana oge KBG lalaki mah kitu, makuna boga hiji nyang horeng boga deui. Eta mah nu lain neng, ai urang mah jelema na setia. Bohong neng, ulah percaya omongan si kodok mah, omongan dusta. Lah sarua KBG jadi moal mesar seblakna. Atuh jadilah ibu negara. Maksud si naon kodok? Bohong neng, ulah daek tuh, jelo tuh banget tuh, pas parongan belah. Anjing apa ngoe tuh? Ke Stepan hayu. Lah teu jelas. Gara-gara sia siang si Nabil jadi mabur we. Ai sia kodok malah nyalakeun ka aing deui. Emang gara-gara sia lah geus lah. Neng, tungguan neng. Si sia ngeluk astral. Tah, neng, ieu warungna. Oh iya nya. Tah kabeneran sia dok, aing ieu setan aya panglaris sia jajan moal. Aing atuh gak duit ris ya mah. Ieu si neng nu rek jajan mah. Oh si teteh, tek main naon teh? Aya naon we teh eta? Aya seblak, mercon, basreng, otak-otak, cimol, cilok, tetek bengek ge aya teh di dieu mah komplit pokona mah. Tah sok sayang rek meuli naon komplit di dieu mah mal gagal. Oh, komplitnya. Atuh heulah da mah kudu komplit. Ieu meuli naon emang? Meuli seblak we teh hiji. Hah, hiji haji urang mau dibelikeun gitu. Manya hayang di jajanan sia. Lain gitu neng, pan urang geus nganterkeun maneh tah tadi tujuh keneh. Ari sia kodok. Teu gablek kenya selain sia. Batur mah sia nu ngajajan awewe. Ieu mah malah yang dijajanan ku awewe. Wah, mas Syaris kumaha aing we. Ieu teh seblakna. Ti teh pohoan duit katinggalieun. Ih, aing ku aya wae karya panglaris. Maafnya teh terjadi meuli seblakna. Aing ke cara main gagal jajan gratis. Terus iku mah seblakna pas geus dijieunkeun. Jual kanu lain we teh. Ih, padahal aku masih ya gantian. Ih, aing gitu nyauris, geus jual kan lain we. Neng, tungguan neng. Aya wae. Aduh, pantesan ada aing asa bunga. Orang sia nu jualan nama ilok. Ieu deui keur nongkrong ai keur masih oge sia. Eta si sayang ngomongna kitu amat. Sayang wes ya. Kunaon sih sia? Ayang tadi udat adat bae. Ang poe ayeuna hirup aing mendikeun parait kos beungeut sia tah. Ai sia sayang sok bebeakan aing ngahina teh. Resep aing ngahina sia teh. Lah, kumaha sia weh, yang penting sia bahagia sayang. Ngomong-ngomong, kok ayang sih nu jualan? Emang mangkupretna ka mana kitu? Eueuh ka sawah mangkupretna. Jadi we eris tah nungguan warung, menang rehe deui. Oh, ka sawah. Rehe kumaha sayang? Ieu budak leutik kerja kieu. Ih, sia mah kos nutup pekawai ang. Heueuh sia mah ang, budak leutik mah rame tah tadi ge. Nang tapi teu jarajan. Iraku sayang eueuh nu jajan hiji-hiji acan. Heeh, pugu ang mantak aing emosi ge. Can nampang laris hiji acan teh tadi. Oh, kitunya sayang. BTW ieu seblak saha? Oh, eta tadi anu meuli malah teu jadi. Kunaon teh jadi? Nyaho atuh. Alasan mah katinggalan duitna. Padahal mah nya ngomong we teu boga duit mah ulah alasan kitu. Wah, parah ngalunjak eta mah. Emang saha kitu sayang jelemana? Si Kodak jeung awewe deket-deket jeung sia teh ya. Anu jeung si kodok. Si Nabila lain. Heeh, meureun teh hayang nyaho aing ngaranna. Oh, atuh sayang, geus lah ku aing dibayaran teh seblakna. Tumben-tumbenan si daek meuli seblak. Kali-kali sayang, poang ngarasakeun masakan sia. Wah, curiga aing kasih poang. Pasti ieu seblak dibayaran jeung awewe nu tadi. Keun di jailan ku aing sia ang seblakna. Diuyahan sia ku aing seblakna. Sayang, mana seblakna? Kalau ngalamun. Ang, ieu seblakna. Mana duitna? Oke sayang, ya duitna. Geus nya, poang buru-buru. Dadah sayang. Heueuh jang sia ka ditu mabur. Iya teh si bocil poang kemana bu meuli seblak sih. Aing tadi nungguan. Buka pabanggon meureun teh budak meulina. Tadi poang tungguan buah-buah meuli ka Talindam meureun teh budak ini. Ampun aing mah meuli Bang. seblak doang oke. Ya, Mang, seblakna. Tah, si bocil kebeneran siap panjang beheung. Emang na guys, ya bocil kerke biasa ku aing diomongkeun geus datang. Wah, parah sia Mang kalau ngomongkeun aing. Ku aing mah geus dipangbeli ke seblakna. Oh bocil, geus ulah poporongos. Di seblakna tah dah. Geus teu kuat aing hayang ngadangu balear-balear ieu. Yuh, Mang, aing mintanya. Sia culamitan bocil. Ih, amit-amit aing. Pelit sia Mang.
Bodoh amat geus geura mantog sia ka ditu deh. Embung aing aing minta heula karak aing daek mantog. Hi, ampun aing ka sia sulamitan sia bocil-bocil. Geus aing heulan tuh. Aing da kuat aing ye. Mulai ada. Bruh. Asin amat bocil sia karacun aing lain. Nyawa aing mah teu meunang ada asin. Alergi aing ada asin. Ngadar asin aing sok langsung budugan sia. Ih, kabina-bina tangkurak sia kumaha sih. Ampun aing ka sia. Urang mang aing teh nyaho mang. Ih, bawatok sia teh nyawa sakitu asina asang sia tah teu percaya mah. Mang sumpah mang teh nyaho mang Asin kan sia. tadi. Alasan wae sia aing mah teu ngarti ang. Sia ieu kalau kumaha ge sia nu ngajailan. Sia kapanggih deui dibebek wae sia.